Coy, maneh apal teu naon wae sato anu dagingna ngeunah. Dina kahirupan sapopoe urang sok manggihan rupa-rupi olahan daging tina sasatoan. Tapi teu sakabeh daging sato boga rasa anu ngeunah jeung dipikaresep ku balarea. Teu sakabeh sato oge bisa didahar dagingna. Sabab dina ajen inajen agama jeung kabiasaan masarakat, aya sato nu diharamkeun jeung aya oge nu teu biasa dikonsumsi. Tapi di antara anu halal jeung biasa didahar, aya sababaraha sato anu ceuk urang mah dagingna teh kacida ngeunahna jeung jadi favorit loba jelema. Di dieu urang rek ngajelaskeun sababaraha sato anu dagingna paling ngeunah. Ceuk urang mah, nu kahiji nyaeta hayam. Kunaon beut hayam? Sabab daging hayam mah boga kandungan tinggi protein jeung gajihna teu kaleuwihan teuing. Sok geura cobian ku maneh. Daging hayam digoreng garing, terus cocolkeun kana sambel cing lada pisan nepikeun ka beungeut maneh kaluar kesang. Tapi kade ulah lada teuing bisi maneh nyeri beuteung. Daging hayam anu geus digoreng garing, dibar ngan ku sangu haneut, tuluy diasupkeun kana sungut maneh, geus pasti rasana ngeunah pisan. Daging hayam teh lain saukur ngeunah jeung murah, tapi oge boga sumber protein hewani anu alus keur ngadukung otot jeung jaringan tina awak.